Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Mangga sok kaparayun maradep madep. Kanca dangu sadayana nyangakeun kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugika antukna duanana tilem dina sawarga kanikmatan. Keur lalayaran dina sagara cinta. Moal aya deui kasugemaan hate salianti waktu harita keur paduduaan di kamar. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ari di luar keur meujeuhna rame. Sabab ben ngamimitian main deui nu surak jeung nu keprok geus teu puguh dengekeunana. Para tamu ge beuki galumbira. Agen-agen buntut nu gede hasil nama. Terus ngobrolkeun 85. Bener ieu teh 85. Ceuk agen nu ti Jamika kanu sejena. Dipirak pun bohong. Keuna sabarahaeun kitu. Tembal nu saurang deui. Teu pasang saya mah. An gede nu keuna aya meureun 1000 mah. Saya mah 100-eun parasang teh. Nya aya we 3000 mah. Ari duit isukan mah. Ceuk agen cici buntu bari seuri. Pentah ayeuna we euy, nama isukan tinggal ngabagikeun kanu ngareunang. Nyaman bandarna kan geus eueuh tuh asup ka kamar geuning karunya ditagih ayeuna mah diseraheun antep we lah sina oleng panganten heula teu nyaho isukan kabobolan. Jika nama ruksaknya Herman teh beda lah tadi ge katemponna ge muyung euy. Nyanya sakitu direndengkeun jeung nu geulis. Sok paur di mistik we mayarna. Asana teh. Ari hasil cicing ari eleh kudu teu tanggung jawab nya heula. Bogan motor ieu. Cok teh motorna. Nya tapi kumaha lamun loba bayareunana. Rek pemajikanana wae euy. Itu naon pemajikanana wae cokot. Lain masuk kemana wae nyarita teh can puguh dibayar henteuna kumaha isukan we atuh lah tiraku deui Herman teu tanggung jawab. Ceuk agen nu ti Jamika nempas. Ieu mah bisi teu dibayar. Ini da sanajan teu dibayar oge atuh kacida teuing ari kudu ku pamajikanana mah. Eta reuy atuh meni dijieun omong. Ini ge ngopi lah. Ngadon ribut cenana oge. Ceuk nu saurang deui bari kopekan kue terus ngopi sorangan. Keur kitu pasambat nyampeurkeun ka dinya. Maksudna mah hayang nanyakeun dumeh we ti tadi oge geus ngabogaan curiga. Kumaha hasil? Ceuk pasambat. Ya lumayan we Pak ayeuna mah. Temal agen Cici Buntu bari neuteub. Dari Herman teh nyokot setoran teu.
Nyanak Pak ti sadayana panginten 300.000-an nanging da seueukeunana Pak. Tuh gebeg Pak Samad ngagebeg ngadenge beja kitu teh. Beustag we nyangka yen Herman teh bakal rugi gede. Tapi Pak Samad teu loba omong. Dumeh we keur dina loba jelema jeung ongkoh bisi pihak Haji Ahmad aya nu ngadengeun matak ribut matak wirang. Nya isuk we lah teu beberesna mah. Da ayeuna mah geus sararek meureun Herman oge. Ceuk Pak Samad embung ngalobakeun ngomong. Mohon Pak, permios we atunya datos wengi teuing. Sanes kirang sono abdi teh. Ceuk agen ti Jamika pamitan rek balik. Lain rek rada heula Ben. Cekap Pak. Atuh rongkrong sasalaman heula terus kan boga hajat ku Haji Ahmad oge dicarek balik harita. Tapi para agen maksa atuh kabeh baralik bari mawa sapipiti sewang. Yang menang berkat nya isukan bakal menang duit loba. Tapi Haji Ahmad mah can boga curiga sangkaanana mah eta teh babaturan minantuna we. Kanca dangu sadayana isukna panganten udang kaberangan. Jam 7 teh can aya nu kaluar ti kamar. Horeng masih keneh ngarengkol. Sedang Haji Ahmad jeung Ibu Haji mah geus beberes di tengah imah. Ngaberesan urut pesta peuting. Kira jam 8 kurunyung para agen daratang. Maksudna rek nagih duit. Atuh Haji Ahmad jeung Ibu Haji teh ngaranjuk. Bari jeung ngahulang. Naha cenah babaturan Herman teh daratang deui isuk-isuk. Rek aya naon? Kusakitu ge kolot mah geus curiga. Tapi lain curiga kana buntut. Curigana teh sok sieun Herman barang injeum heug dicokot deui. Semah teh gancang di aku. Sup para agen arasup ka jero gek dariuk. Ku pribumi terus disuguhan cai susu jeung kue kakaren. Bade aya kapereugian naon aden teh. Sok sarareuwas lah bapak mah. Ceuk Haji Ahmad gancang mariksa ka Semah. Henteu Pak, amang we. Bade ka Herman. Temal agen nu ti Cibuntu. Ulem keneh aden. Antos we atunya ari bade aya peryogi mah. Teu acan gugahnya. Biasa tuh panginten ari panganten mah. Sok cara gugah enjing-enjing. Sanes. Bade aya kaperyogian naon atuh aden teh? Sawios ge ku bapak diwartoskeun. Ceuk Haji Ahmad nanya deui. Ditanya kabeh ngahulang. Saurang ge eueuh nu wani terus terang. Sababna ku Herman geus dibejaan sangkan ulah ribut ka Haji Ahmad jeung ka Ibu Haji. Sakedapan mah jarempe atuh Haji Ahmad teu beuki curiga. Pok dinanya. Pilih eta Herman tumba tamut ka aden. Keun ge ku bapa diwartoskeun. Da pirak. Aden sumping ka dieu enjing-enjing ari teu aya kapereugian mah. Mangga geura saurkeun we ka bapa. Tong asa-asa ka Herman ka bapa ge da sami wae. Henteu Pak, hoyong ngalayat we abdi mah. Tembal nu saurang bet jadi gempeur. Sedeng hate mah mentegeg ambek. Kasebelan cenah si Herman teh nyiksa ditagih sare keneh. Ari rek dibejakeun ka Haji Ahmad teu wani. Karunya cenah ka jenisna. Ari rek balik deui era kudu mareunang. Da biasana ge dibayar isuk-isuk. Antukna kabeh sarua bingung, bari ngageremet amek. Teu kedah asa-asa, terus terang we ka bapa mah. Bilih Herman gaduh dosa. Mangga geura wartoskeun we. Ceuk Haji Ahmad deui.
Henteu Pak, henteu sawios atuh ari kurum keneh mah. Ieu we saurkeun supados engke ka Cibuntu ka rorompok abdi. Keur kitu Herman hudang beungeut sepa pias. Awak laleuleus tareunangan. Keur mah tas sosonoan katambah leuleus ku kahariwang. Hatena geus dagdigdug sarua bingung. Geuning aya tamu, ceuk Herman. Ku tita tadi perlu ka Herman. Kek atuh antosan. Ceuk Herman terus ka Cahila. Geus mandi disalin. Koloyong ka hareup manggihan para agen. Ari kudu pangantenan teh sok kabisa lah. Ceuk agen ti Jamika bari seuring ngagonyak. Sok ribut nanaon teh. Temal Herman milu seuri. Bongoh ti Haji Ahmad terus we ngiceupan mere isyarat. Para agen surti matak eueuh nu nanyakeun duit. Mangga atuh Den, bade aya naon? Kan ayeuna mah tos kapayunan ku jenisna nya. Da ari bapa mah teu terang naon-naon. Paling ge nyaksian. Ceuk Haji Ahmad bari ngareret ka Herman. Rencangan ieu teh Pak. Maksudna mah cenah eta bade nyanak artos kanggo balanja ka Surabaya. Ceuk Herman gancang miheulaan. Dari wang bisi aya agen anu salahpok. Tumuhun kitu Pak. Temal agen ti Cibuntu. Nah, tuh tita tadi kawartos ka bapa. Ditaroskeun teh, beuteung ngawalor. Sapertos nu aya Rusia atuh. Entan we bapa curiga. Ceuk Haji Ahmad. Tapi sanajan kitu oge tetep we curiga mah aya. Dasar we Pak, isina narencangan mah. Sabarahanya. Keur balanya barang-barang plastik teh. Ceuk Herman nanya ka agen ti Jamika. Pinter we nya niwarana teh. Nyebutkeun duit keur balanya barang tina plastik. 80.000 ge cekap. Ceuk agen ti Cibuntu. Sarwana menta sakitu teh. Danukeunana ngan 1.500-eun. Teu loba omong, bolosor we ku Herman teh dibayar. Ari Haji Ahmad nyaksian bari rutret ka agen jeung ka minantuna. Hatena tetep gede curiga. Akang teh bade balanya kaennya. Sabaraheun kinten-kintena. Ceuk Herman nanya ka agen ti Taman Senang. Anu ditanya gancang ngajawab, teu siga-siga nu keur nyaniwara. 120.000. Cekap pinten lah 2.000 metereun mah. Ceuk agen ti Taman Senang anu meunang 200.000-eun. Klosore ku Herman dibayar. Terus di ka agen nu ti Cibuntu. Ka agen nu ti Cibuntu mah Herman teh kapaksa ngahutang. Sabab keuna 2.500-eun. Aya 80.000. Jadi kurang 60.000. Si agen rada ngajenghok. Hariwang sok sieun teu dibayar deui. Kumaha atunya? Barangna tos kengsen. Pamitu aya artos sadayana mah panginten barang teh moal teh sakacandak. Ceuk agen ti Cibuntu bari neuteub ka Herman. Nya sabaraha deui Kang kirangna teh? Herman ge sarua we ngeleper. Pikirna muter neangan jalan. Di mana keur mayar musawarehna. Da ari ku teu mayar mah manehna teh baris kawiwirangan. 60.000 deui pan sadana teh 150.000. Ieu nembe 80.000. Isin ka akang na ye upami kieu mah da upami teu janji ka dituna mah teu nanaon. Sareng upami di akang aya mah da ku akang oge tangtos di talangan heula. Ceuk agen ti Cibuntu meuni sepa pias. Da sieun teu cumpon. Era kun meunang. Datang tu bakal digogonyang. Ari nu pasang teh sok tara nyaho di bandar.
Nyahona teh aya di nu nambangan. Kajen ku bandar teu dibayar. Nu era nu ripuh nama nu nambangan. Komo harita keur meujeuhna werit. Nu nambangan loba nu disiksa gara-gara bandarna kabur. Manehna teh atuh jadi katempuhan. Duh. Kumaha atuh nya? Di abdi kaleresan artosna nuju kosong. Cek Herman bingungeun. Rak nginjem ka Mitoha teu wani, da puguh nyaho. Mitoha tas hajat, tang tuna ge moal bogaeun. Atuh ari teu aya artosna mah ingin deui oge moal naon betul nya. Kayak bilarian heula sapalihna. Piraku. Nu gaduh barang oge teu masihan tempo. Cek Haji Ahmad milu mairan, ret ka Herman. Direret maneh sepa jeung katara awakna oge ngeleper siga nu boga dosa keur nya teh. Nya teh Pak Haji, abdi teh parantos janji bade ditebus dinten ayeuna. Da Herman ka abdi teh janjina teh ayeuna. Ya upami teu katebus ayeuna kudu gaduhna tangtos we diical kanu sanes. Mangkana ieu barang teh barang sae. Tur upami diical deui ageng pisan batina. Ya ari abdi mah lebar teman we ku pibatieun. Upami duwi ka teu kapeser teh. Sareng deui isin we sapertos nu jalir janji. Ceuk agen ti Cibuntu terus ngadongsok Herman. Herman jadi hariwang, sok sieun agen jadi amek. Heug we. Ngajelaskeun Rusiah dirina. Apan lamun kitu mah manehna leuwih-leuwih bahaya. Ku sabab eta gancang we manehna mere kaputusan. Nyaeta ku jalan rek mere engke sore. Ari nu dipake tanggalanna mah eueuh deui iwa rek ngajual heula motor. Kieu atuh Kang, ayeuna mah engke kinten jam 11.12. Kang karompok we nya ka Cijerah. Abdi tangtos ka ditu teh bari ngabantun artos anu 60.000. Nya panjer we heula kan gaduh barang mah. Engke siang dilunasan. Ceuk Herman bari ngiceupan. Tah, upami kitu mah tiasa. Ungka dewe nya ulah jalir janji akangna isin. Cek agen ti Cibuntu. Moal Kang. Percantan we ka abdi. Artos mah tangtos hasil. Margi di paltilu abdi teh aya artos simpenan. Cek Herman ngayakinkeun. Sumuhun ulah lepat we nya. Siang teuing ieu teh Kang teh bade teras ngabujeng kanu gaduh barang. Sumuhun kitu atuh nya Kang nya. Ceuk Herman. Geus kitu mah para agen terus baralik rek babayar kanu mareunang. Ngan urang Cibuntu nu can kabayar kabeh teh. Da duitna ngadaguan sawareh deui ti Herman bandarna. Saditinggalkeun ku para agen. Haji Ahmad terus nanya ka Herman. Sagala kacurigaanana ditembongkeun. Atau pogo we Herman teh ampir-ampiran kabalahan. Untung we loba alesan. Eta we ku teu kaharti nabet tiluan. Matak naon ku sorangan. Ceuk Haji Ahmad ka Ibu Haji. Harita teh Herman mah keur aya di kamar disalin baju. Darek ini teh. Lah, eta ibu ge teu kaharti jeung curiga we deui ibu mah ka Herman teh. Da lamun bener mah dagang, meureun puguh barang daganganana. Pan ieu mah ti bareto oge teu nempo. Dagang soteh ngan ukur bejana we ungkul. Na usahakana naon atuh nya minantu urang teh. Ceuk Ibu Haji bari gogodeg. Hayang nyawa make ku bapak lah. Rek disiridik. Ditanyakeun. Mun Herman sumput salindung, nya awal akhir oge pasti bakal kanyahoan. Lah,
sok sieun jadi banar buntut weh Pak. Dah tak katinggalina teh. Peuting oge siga nu reuwas. Beda paromana teh. Ayeuna isuk-isuk geura geus aya nu nagih deui. Meureun eta teh nu mareunang. Nya sigana mah. Tapi kayak heula lah. Da ari eueuh bukti mah urang teh teu bisa nyangka. Keun samet ayeuna mah ku bapa rek disilidik. Ganca dangu sadayana gancangna carita harita teh Herman terus init ka Cijerah nanawarkeun motor Honda. Kebeneran aya nu meuli hargana ge murah ngan 100.000. Da puguh jual butuh teh asal payu kana duit we. Keun we rugi ge. Da datangna agen nu nagih rek dibayarkeun 30.000. Ladang Honda teh ngan nyesa 40.000 deui. Ku pasamad oge digelendeng we di papatahan sangkan eureun. Tapi Herman teu daek ngagugu, kagok cenah geus eleh. Engke mun motor geus kagantian deui kakara rek eureun ngabanar. Bubuhan nu keur koleng teh di papagahan bener oge teu ngagugu. Ka pasamad nempas berjeng kukulutus amok-amokan. Dah cicing we atuh Pak. Nyaho teh keur eleh. Ari eureun mah atuh rugi pisan. Pira aku rugi. Kapan tadina oge teu ngamodal. Ayeuna boga duit 40.000 pake usaha nu bener. Sangkan bisa ke rumah tangga. Apa na eta teh bati wungkul. Ye, ari ngagugu nafsu mah engkena sok jadi behak habeh. Heuh jeung pokona mah pawur kumitoha maneh. Na maneh teh moal era mun kanyahoan kumitoha maneh. Ceuk pasamad gogodeg bingung. Nah make jeung hariwang sieun kapanggih. Puguh we ari rek terang-terangan mah atuh make teori segala oge. Tempas Herman. Kitu wae da maneh mah bejaan ku kolot teh. Eueuh nurutna. Engke mun geus kapanggih eta geus cilaka. Kakara geura karasa. Geus lah, tong loba omong teuing. Kuring mah moal eureun. Komo ieu geus rugi. Teuing mun isukan untung gede mah nepi ka bisa kabeli motor deui. Ari geus rugi kudu eureun make heulaanan. Perkara nu jadi mitoha nya pinter-pinter we kari kumaha engke. Ya masa bodoh ari kitu teu beunang bejaan mah. Ngan mun aya naon-naon bapa mah ulah dibabawanya. Sakieu oge bapa mah geus era komo. Lamun engke mitoha maneh nyahoeun. Dikamanakeun beungeut bapa, heuh? Dikamanakeun. Geus pek we urus awak sorangan. Isukan oge bapa mah geus moal aya di dieu rek ka ditu we ka padalarang ka ua maneh rek ngadoniskeun pikir. Ceuk pasamad semu nu jengkeleun pisan. Nya mending ka ditu lah ameh tenang ka kuringna. Peperieun di dieu bapa mah ngahalangan bae kana urusan anak teh. Ceuk Herman. Heueuh pek. Sing jujur, sing gede milik. Sing bisa mawa diri cicing jeung mitoha teh nya. Ceuk pasamad bari jung we cengkat nangtung. Kakeuheuh nyolok dina angen. Tapi teu bisa dibodalkeun kabeh. Da anakna kalah ngalawan. Jadina teh sieun terus diributan. Tah keur bakal mah 2.500 cukup meureun sakitu ge. Ceuk Herman bari mikeun duit 2.500. Nya cukup syukur we hideng mere duit kakolot mah. Tembal pasamad. Kuncikeun we di dieu mah kuring rek balik ka situ Aksan. Herman gura-giru kaluar. Biasana ngadius kana Honda teh. Ayeuna mah kapaksa kana beca. Datang ka situ Aksan teu loba omong supaya asup ka kamar dug sare. Geus teu inget kadahar.
nu aya dina pikiranana ngan hayang kabeuli deui Honda. Isukna poe Senen, Herman biasa narima setoran keur buntut loto. Hari tamah narima duit teh ngan 100.000. Bargasan jeung duit nu tina sarator teh diasupkeun kana saku calana. Datang ka imah, calanana digantungkeun dina kapstop. Bargasna jeung duitna poho teu kaburu disumputkeun. Kalah terus we manehna dahar bareng jeung Neng Eti. Beres dahar, loyong keluar, gek diuk dina kursi. Neng Eti nyamperkeun, gek we gigireunana. Tas dahar terus ngadaweung, aya kusenang pisan. Katambah anyar pangantenan, da meuni rapet teu daek paanggang. Urang nonton yuk Kang. Teu resep lah di bumi wae mah, cek Neng Eti. Pugu akang meresep di imah. Bade kulem tinggal bade dahar tinggal am. Hoyong indah hoy. Cek Herman. Teu diteruskeun nyaritana. Ya kana kitu we nya akang mah. Cek Neng Eti bari nyiwit leungeun Herman. Pano neuteup bibir imut. Atuh Herman teh asa dihatean, kapoe leungeun Neng Eti dicekelan. Naon deui atuh apan nu rumah tangga mah teh deui ngan kasenangan nu dipilarian teh teu kitu-kitu acan mah abong deui. Duh ka da sok kitu wae nya aya mah deudeuyeun cek Eti. Abdi manteu ih teu naon teu kalangkung cek Herman. Yen atuh ari ngawitan mah sapertos nu alim cek Eti. Ya pan ngaja mah Eti bendu. Sok raos dari tos bendu mah. Cek Herman bari leungeunna meulit kana cangkeng Eti gelehe. Neng Eti ngegelehe bari pereumbeunta. Kanca dangu sadayana. Hari-harita Haji Ahmad teh dak dumadak make hayang asup ka kamar Herman. Jeung ongkohna deui aya nu rek dicokot nyaeta padudan nu tinggalin dina luhur bupet. Sup ka jero kop padudan dicokot. Red kana calana Herman. Kabeneran dina sakuna teh aya nu nolol kertas. Bareng disidik-sidik horeng kertas bargasan. Tina ku panasaran Haji Ahmad terus we ngadeuketan. Kertas terus we dicokot dialak ilik ning pinuh ku nomor jeung harga duit pasangan. Atuh gebeg we Pak Haji teh ngagebeg. Beuh. Moal salah ieu mah kertas nu sok dipake buntut. Ieu mah aya 5 lambarna. Ieu duitna oge mani loba. Moal salah ieu mah. Pasti Herman teh jadi banar buntut. Jadi nu kamari kadarieu teh agen-agen anu naragih meureun. Keun sia, ku aing rek dicarekan. Aing mah teu suka dibobodo. Aing geus janji mung boga mirantu nu karesepna kana buntut. Tibatan aing kudu wirang ku batur boga minantu jadi bandar buntut. Kajen ku aing rek dipegatkeun deui we. Eti dicarek neruskeun rumah tanggana. Kurang ajar. Paingan teu puguh gawena. Bari jadi bandar buntut mah. Kitu ceuk gerentes Haji Ahmad. Sup kertas bargasan teh diasupkeun deui kana saku calana Herman. Koloyong kaluar manggihan Ibu Haji. Sarta derek-dek we ku Haji Ahmad didongengkeun. Atuh puguh we Bu Haji teh ngarenjag. Anu bener Pak, cek Ibu Haji. Itu kertas-kertas na oge ku bapak kapanggih. Tapi keun heula ayeuna mah ulah waka diributkeun. Da pasti isukan bakal aya nu nagih deui.
Tah isukan urang bereskeun. Tenang-tenang we ibu mah nya. Ceuk Haji Ahmad ngeleper. Amarah geus ngalentab hayang geura ngabudalkeun. Aduh, wirang temenan meureun Pak, urang teh kumaha teuing ngomongan batur. Haji boga minantu ka Bandar Buntut. Kurang ajar pisan lah si Herman teh. Dikerawas ayeuna oge ku ibu mah. Cek Bu Haji bari nalanyang ka hareup ngan ku Haji Ahmad di halangan. Sabar we Bu, ulah waka ayeuna. Bisi manehna bisa mungkir atawa mere alesan. Keun wae isukan. Ameh aya agen-agena. Keku bapak rek dipaksa nyarita. Piraku agen-agena teu daek terus terang. Tah didinya urang bakal kuat. Manehna geus moal bisa mungkir deui. Teu suka ieu mah teu suka. Sina diserahkeun we. Serahkeun gitu Pak anak kurang teh. Aduh, pirang Pak lamun kieu mah. Cek Bu Haji deui bari kekerot amek. Tenang. Keun. Ku bapa oge da moal rek diantep. Isukan si Herman rek dititah indit kalebe. Daek teu daek ku bapa dipaksa. Perkara anak urang nyepiraku we teu nurut. Sarua da bapa ge. Teu ngeunah ditipu ku si Herman teh. Ya apan ibu mah dadi kamari awe geus curiga. Mingerakeun pisan. Teu sangka keur kakara teh boga minantu. Geus tong ribut wae bisi manehna ngadengieun. Urang mah api-api teu nyaho we. Tu geuning kadari ieu. Jepnya Bu ulah nyaritana naon. Ceuk Haji Ahmad ngahuit. Dumeh we Herman jeung Eti nyalampeurkeun. Ret Bu Haji neuteup ka Herman semu nu gemeuseunaker. Nuju damel naon Bu? Ceuk Eti. Teu naon ibu mah. Ieu ribut kode. Nganyara-nganyari. Bet resep kana kode ayeuna mah. Tembel Haji Ahmad nyindiran Herman. Ya dasar we bapak maneh mah. Make jeung hayang jadi Bandar Buntut judi sagala. Kabitah ku batur meureun. Ceuk Bu Haji mairan. Bari terus we neuteup ka Herman. Atureup beungeut Herman diri beureum. Manehna reuwas kacida ngadenge mitoha nyarita kitu teh. Da biasana oge Bu Haji atawa Pak Haji teh tara ngobrolkeun buntut. Tapi harita mah bet siga nu ngahaja. Atuh. Herman ngeleter rek ngomong ge kararagok. Resep pangintennya, Cep. Ari janten Bandar Buntut mah tangtos seur artos. Ceuk Haji Ahmad. Duka atunya Pak da abdi mah kirang terang. Tembal Herman ngadeg-deg. Tos lah Kang, da ibu mah kitu sok ka mana wae. Ceuk Neng Eti bari terus asup ka kamar. Herman nuturkeun bari tungkul. Hatena jadi curiga, kunaon cenah mitoha teh bet jadi daek nyarita kitu. Nah geus nyahoeun. Tapi piraku nyawon ti saha. Kitu ceuk gerentesna. Herman terus mindahkeun kertas bargasan tea kana laci. Jepret dikunci, geus kitu ngahuleng. Bari hate mah teu weleh gegebegan. Ngaku Kang Herman mah ari tos ngalamun kitu teh. Ceuk Neng Eti. Manehna oge heraneun nempo salaki jol ngalamun. Nada teu ngalamun. Puguh hayang seuri ku ibu jeung ku bapa. Bet hoyong jadi Bandar Buntut. Ceuk Herman. Ya heureuy we atuh apa mah. Piraku deui kabongroy kuno kitu. Apan sakitu teu respeunana. Kan udara gang buntut di dia oge pan masuk nyeuseul. Ceuk Eti. Anti pisan nya Et. Padahal mah da teu kedah kitu. Ceuk Herman. Nah abdi oge teu resep. Upami akang resep kanu kitu. Sawios abdi bade nyuhunkeun dipirak.
Moal atuh cek Herman berekap nangkep. Kahariwang jeung kasieun geus teu dipikiran. Keun we cenah perkara eta mah kari kumaha engke. Nu penting neruskeun heula oleng panganten. Jep we di kamar teh jempe abong panganten anyar. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.